wahai ashabul araf udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Geus ulah silih tembal, geus ulah silih hina, maneh mah kuari diamankeun gareura asup ka sorga kuari mah maneh. Hei ashabul araf, geura asup ka sorga la khaufun alaikum, ulah kekhawatiran jeung ulah sieun ulah rempang, wa la antum tahzanun, ulah sardei. Wah, gala luncat. Hei, dadah. Eta sempet dadah heula deui. Aduh. Nyeri jasa pan nu di daraka sial teu budak ngadaradahan aing. Aduh, aya nu ngaluncat, aya nu dadah heula, hadena teu salah ngaluncatnya. Wah, mun salah ngaluncat geus acak-acakan teu urusan. Wah, berangkat. Barang aya bahasa dukhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Kakak cakali naraka ari nu dilalur kamarananya sia-si lupa omong gara-gara nama sia tungtung namanya maka dari itu baik ka surga berat wah kadengepan kurang udkhulul jannah mana teh nu ngadadahan sagala orang cerita teh jawara di dada jawara koprok dada aduh sial teh budak awas ya udah pagi ku aing dadah heula aduh beuki nyeri bae geus mah dibelem dikulup disate diseret disiksa ku berbagai penyiksaan dihina deui masya Allah singgolotrok di neraka manehanana nu dipanggang nu disate nu diseret nu dipalu-palu nu dibodem dan lain sebagainya anu didahar ku hewan-hewan neraka kala jengking kalabang orai jeung sajabana aloh geus teu kacaritakeun tungtung namaya pamen tati ahli neraka wanada ashabun nari ashabal jannah ahli-ahli neraka teh ngagero ka malaikat bejakeun ka Gusti Allah kami hayang komunikasi jeung ahli sorga hayang neuleuh kami ka ahli sorga ai kitu deuk naon mana hayang neuleuh ka ahli sorga kieu cek ahli neraka teh nu manta kami hayang neuleuh ahli sorga ya rabbi innalana qarabatin min ahlil jannah pan kami ge boga dulur di sorga teh kami teh boga bapa di sorga boga bapa kolot di sorga aya mamang, aya uwa, aya encang, aya encing, encong. Di salah lorganya nama. Kami pan boga dulur. Nu kebeneran kos kitu mah, anu kebeneran anak bapa meureun ngomong Gusti, pan kami teh boga anak jeung pamajikan di sorga. Boga incu ka sorga. Ari anak mah jeung incu jeung pamajikan ka sorga ngan kaulah doang nu ka neraka. Ku ayeuna sakitu kami hayang berhadapan heula jeung ahli-ahli sorga. Coba Gusti kami teh hayang neuleuh dulur-dulur kami nu di sorga atuh fa'adzin lana hatta narahum wa nukallimahum izinan Gusti abdi coba bukakeun ieu a'rab saeutik beja Gusti Maha Kawasa hingga kami neuleuh ka ahli-ahli sorga kami teh hayang obrol-obrol sakedeung bae jeung ahli sorga teh. Masya Allah ngalangsa datang ka dinya kumaha ta Gusti Allah Gusti Allah mah pangeran kahayang sakadar neuleuh mah ku Gusti Allah diizinan Masya Allah karim fayazinu lahum diizinan dibuka arot tebrak katul Masya Allah atawa sorga ke kapan dikaluhurkeun ku Gusti Allah diangkatkeun disejajarkeun jeung Arab atau memang surga mah geus diciptakeun ku Gusti Allah emang di luhur ayana sehingga bisa deuleuh ahli sorga ka ahli neraka ka ahli sorga Masya Allah kan geus payanzuruna ila qarabatihim fil jannah wa ma hum fihi minan naim atuh bakal makan nareuleuh ahli neraka ka dulur-dulurnya nu aya di sorga berikut jeung kasenangan-kasenangan nu aya di sorga neuleuh nya nebeuh
itu istana nuker dicicingan kunyana korsina jeung sajabana pakaianana jeung berbagai hiasan-hiasanana kendaraan anu luar biasa ditambahan ku dayang-dayangna anu ngaladenan manehanana khadam-khadamna ponggawa-ponggawana ditambah deui jeung bidadari anu sing lalehe ka manehanana marake kutang doang susuna geledeg oh raja samangkaning laleh sang jasa nu aya nu kutilan di sorga mah moal aya cedang moal aya kutil moal aya doton kobel lalu wis jeung laleh sang jasa bari parawan deui sing galehe ngagalendotan poha raja masyaallah nu mantak di dieu na wanieun tapageh lah kajen kesenangan dunia ieu ke bae di akhirat jeung teuing ku ari mah di dunia ieu ke bae di akhirat dilarang kredit nya nahan dilarang bunga bank henteu nya mah dilarang muamalah anu teu anu kaluar tina aturan syara nya mah bisa nahan biag-biagan rekreasi ka mamana nya mah henteu jeung teuing aing mah tinggal di dunia ge di dunia ieu engke aing mah di akhirat batur makara itu urang mah pan kuari tahun baru ngilu aki-aki tahun baruan ting bating Masya Allah geus teu garagap hulu huis lain di hulu doang dikelek dijembut geus paruti masih tahun baruan gane tamang geus dipanggang sama kos itu Masya Allah ieu nareuleuh ya ahli neraka ka ahli surga fayanzuruna ila qarabatihim fil jannah wa ma hum fihi minan na'im atuh fayaripuna wau nah li neraka teh oh itu abah urang baheula kacaritakeun abah urang mah bener ge pengusaha tapi jujur jeung adil horeng abah urang mah tuh di sorga janyana mah nyaho urang ge masjid nang nyana majlis nang nyana pondok pasantren nang nyana yatim piatu nang nyana tuh malah aya yatim di karunyaan indungna dikawin pan kunyana ku karunya-karunyana ka yatim itu abah urang sia mah seserian heran kos diulah teh heran itu abah urang itu mah patuh cak nu saurang abah aing tu mah tu nyana mah pan keur di duniana teh jadi kiai sia kan teu jadi kiai pan aing mah tu ngakal ka nyana titah ngaji aing mah henteu titah salat aing mah henteu sakalina salat diseret mah kunyana lah isuk nang ancam awas ya ku aing abah mun aing diseret deui ditelus ya ku aing tungtung aing ka neraka bae geus sia teh kudu teu ka abah sia loba ngomong emang baheula kumaha abah itu nganasehatan geus aya abah mah nganasehatan baheula tuh titah salat titah puasa titah zakat titah haji kita bageur loba sedekah dan aja sia kumaha lah aing harita babaturan aing mah pan geng malulu jangan nanti aing mah salat tilok mabok pernah tuh lain pernah deui mah jualan aing segala macam-macam tah balukanna sia kos ge heuh itu abah tuh waueun nyana itu guru urang kabeh ngararomong ahli neraka atuh ribuan jutaan neuleut di berbagai neraka negara ulu itu guru urang ulu itu tetangga urang ulu itu babaturan urang itu uwa urang itu mamang urang nu aya di sorga nyana warawun kabeh ya Allah kumaha ta ahli sorga neuleuh ka ahli neraka wa yanzuru ahlul jannati ila qarabatihim min ahli nar nyana geuleuh ahli sorga ka ahli neraka jadi bukakeun kapan hijab arabna kadeuleuh ku nyana ahli-ahli neraka ku ahli sorga tapi panami aripuhum sakitu gegeroan ge abah sakitu gegeroan ge neng ka pamajikanna nu pamajikanna di sorga atawa nu pamajikanna di neraka salakina di sorga kahaji sah nu kahajiannya halo anu baheula pamajikanna menta cerembung di candung teh yeuh nyana ngojai di neraka saha teh budak gandeng amat sih aduh udah macem-macem aya anu nyebut ngaran kata tangga nu kababaturan luar biasa makmun iya sia saha aing
di mana aduh siap kunaon teu wau ye gegeruan nu ka makmun nu ka soleh gegeruan nu ka abah nu ka bapak kolot nu ka aki ka uyut jeung sajabana ka babaturan geus bae pokona mah wah suara-suara ti neraka ahli-ahli neraka ngegero warau ahli neraka wau ka ahli sorga no ka ahli neraka cuman falam ya'rifu ahli neraka ngan ngadenge suara doang teu wau kok bisa teu wau sih lisiwa di wujuhihim beungeut geus jadi areng geus geseng nu luar biasa teu puguh mata teu puguh irung teu puguh celik istuning garing teh garingan nu luar biasa sakumaha hideungna areng bae nyana gegeruan tinggal gegeruan abah bapak kolot aki uyut nini nyana gegeruan kahajian nyana gegeruan tetangga ka tetangga dan lain sebagainya ieu pan abdi tetangga baheula pan abdi teh deukeut ka imah kadinya nyana kikian tetep bae teu wauheun ahli sorga ka ahli neraka sakitu gegeruan ge lantaran lisiwa di wujuhi banget pohara jasa jadi arang kabeh Masya Allah tidinya wanada ashabun nari ashabal jannah tetep bae sanggeus tanyana warau itu teh abah itu teh anak itu teh wa itu teh mamang itu teh babaturan itu teh guru itu teh dan lain sebagainya nyana menta ka ahli sorga an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah coba atuh abah ka dieu menta segelas mah ieu cai mamang coba kucurkeun atuh cai ka dieu wah cobaan afidu minal ma'i kami dahaga anu luar biasa kami hayang nginum coba bere aw mimma razaqakumullah atawa naon kadaharan bubuahan nu geus dibikeun ka abah ka emak geus dibikeun ka ente nu geus dibikeun ka ahli-ahli sorga coba atuh kirimkeun ka dieu nya dirobah beungeut jeung awak jadi hideung suara na lantang antuh jana ngagero ahli sorgana ngadenge dipenta cai dipenta bubuahan dipenta kadaharan mentanya an afidu minal ma'i aw mimma razaqakumullah coba kirim-keun atuh ka dieu jawab beak ieu kumaha eta ahli sorga eueuh jawaban besi salah teu ngajawab satahun 2 tahun 10 20 tahun teu daek ngajawab mangkaning kadeulean ngasing siripit nginum nyana cai moal ini lantaran teu cainan teu panas di sorga mah hayang nu tiis jasa yang nu sedeng hayang nu haneut berbagai cai putih cai teh cai kopi cai susu geus puguh susuna segala rupa ambalayah cai teh tidak mimiti arak na maduna jeung sajabana geus lain lalagaan eta mah kanikmatan anu hakiki bubuahanna ge geus lain cara bubuahan di urang malah maraka cincin nya di ditu cak ahli sorga cincin ka dieukeun cak ahli neraka eta bagus sama cincin lain nang meuli di mingguan mah cincin agen leh tah mah kos kaitun namang buatan orang lembur tah mah digosokan kieu tah dijual mah teu laku harga aduh jadi geus kararieu bae nya kararasep tiap hari beda sapoe-sapoena tambah gelis tambah kasep tambah gagah kadaharan inuman curcor ti mana-mana aduh kendaraan sakahayangna kursi bisa hibar sorangan imah bisa muka sorangan dan lain sebagainya lampu listrik tapi cahaya hayang kumaha cahaya nu dimaksud ku urang hayang cahaya semu berem hayang semu biru semu hejo hayang rada redup hayang nu caang jasa kumaha hayang bae di sorga parem PLN
urang makin ngeunah-ngeunah kieu tenang we jeung pamajikan pas pareum sial jasa disumpahan teh PLN teh ku baledeg aing mamayar PLN mataknya nama Tilok Sugi sebab disumpahan we kos polisi. Ya Allah ya Rabbi neuli ahli surga an afidu minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Coba tuh kocorkeun ka dieu sagelas be sagelas henteu kudu aya susuan aya kopian eta mah cai herang geus aya geus daek bae kami mah kitu kene jeruk teu kudu nu bagus-bagus apel anggur dan lain sebagainya atawa daharen-daharen anu lain aw mimma razaqakumullah. Tapi tetep bacan ngajawab ahli surga ketika geus lila dimeunangkeun ngajawab cek Gusti Allah jawab wahai ahli surga tuh geura jawab pamenta-mementa geus 10 tahun 100 tahun kakarak ngajawab nyana roronjangan ku dahaga-dahagana jeung ku lapar-lapar. Berarti manusia mah kajenting di mamana ge tetep bae kasipatan ku dahaga jeung kasipatan ku lapar. Dumantak wajar lamun ngaji hajun neulekeun deui ka tukang kopi. Emang meureun kos kitu watak nanya mah. Jadi lapar jeung dahaga teh di surga di neraka aya bae. Terus we nu mantak menta cai ge ku dahaga-dahagana nu mantak menta kadaharan ge ku lapar-laparna. Jawab. Kumaha abdi ngajawabna cek ahli surga Gusti besi salah abdi ngajawab. Jawab. Jawabna kieu ya. Dijawab qalu innallaha mahum 'alal kafirin. Cik ahli surga lain teh yang mere kami ka aranjeun cuman sanyana Gusti Allah teh ngaharamkeun kana cai jeung kanikmatan-kanikmatan bubuhan kadaharan wae di surga teh teu meunang dibikeun ka para kafirin masyaallah. Mun kitu mah sapoe dua poe minta kami haju teu meunang teu pati nyeri teuing. Ieu bapak sabulan satahun 10 tahun encan kene aya jawaban pan boga perasaan bakal dibere-dibere wae pan. Pokos lalaki nyuratan ka awewe teh can aya jawaban ini cinta gimana? Ayeuna dijawab atuh ieu aku cinta padamu keur henteu. Ieu mah kan engke bae nanti sajalah pokoknya di SMS deh bagaimana sih jawabannya coba isi hatimu. Segera aku ingin mendengarkan. Waduh, tapi tetep bae teu aya duit ngakunya ditambayan dicokotan aya cinta can dijawaban oplo eta. Nggak apa-apa cek mana coba sekarang kan mau lebaran coba kirim dulu 10 juta nih dikirim deh. Engke geus lebaran nang sami kan saya mau silaturahmi coba kirim deh. Bahkan coba tuh sobat bikinin dulu rumah tuh sekarang dijieunkeun jamang sugieun penting mah aya cintaan. Atuh geus kadaharan dikirim, pakaian dikirim, kendaraan dikirim, dipangieunkeun imah segala rupa begitu dek dikawin. Coba dong mau apa lagi? Ditolak. Tidak ada cinta di hatiku untukmu. Eta mah galedeg sing jeleger mah. Dadiru bunuhlah aku. Wah harapan kani mana baygon. Sasarana baygon. Atau coba tambang mana dek naon aing bunuh di ulas ya bu tambang nu leutik bae nu gede-gede jeung emang udah besi pae aing sia dek di mana bunuh dirina ye di dia di hanapeun tapang ya wal pae sia aing di mana bae ku nyeri-nyerina ye ya Allah ya Rabb sapoe dua poe taruhlah sabulan can aya jawaban encan nyeri ieu baru 10 tahun 20 30 50 tahun geus roronjangan kieu nyana hayang-hayang aya jawabanana innallaha harramahum 'alal kafirin sanyana Gusti Allah ngaharamkeun mere cai mere kadaharan bubuhan berbagai kenikmatan surga ka jelema-jelema kafir tak ada ya anak tinggal anak bapak tinggal bapak incu tinggal incu anu tadi teh neng haram neng Masya Allah nukas kumaha eta kafir teh
dijelaskan di dia alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya. Jelema kafir teh nyaeta jelema-jelema nu ngajadikeun agamana teh lahwan sebagai memengan, hanya main-mainan, walaiban jeung hanya sendau gurau lalagaan. Agama teh dijadikeun mainan, dijadikeun lalagaan untuk menempuh kesenangan dunia. Agama dijadikeun jembatan percis kos kuari bae. Pokona mah geus teu ngalingsih ieu teh haram, ieu teh teu meunang nu penting mah aing mah hasil maksud. Demi jabatan jeung teuing aing mah korupsi ge, demi jabatan jeung teuing aing mah nyogok ge, demi kedudukan jeung teuing aing mah nyogok ge. Lahwa wa la'iba. Ieu agama dijadikeun lahwa wa la'iba. Merian duit ka rakyat di partai ke demi untuk naikkeun dirina di satu kursi. Make agama luar biasa nu tilok make kopeah-kopeahna jadi mancrit. Tadi nama make kaos bae deuk silaturahmi ka masyarakat beuh, make pakaianna ge nu bagus abai dipajar takko wa kolak-kolak. Kutub jadil qaf takko wa masyaallah. Samping nagengges embung make gajah depak, makanya mah Al-Jupri make BHS make kitu tamer geus pokona embung make samping-samping nu gawe abeh kadelenan necis. Kitulah tokoh-tokoh partai, kitulah tokoh-tokoh kejahatan di urang teh. Anu semata-mata lain hayang kalem ku Gusti Allah nu nyiptakeun nyana, hayang kalem teh ku masyarakat abeh dipilih lahwa wala iba jahanam. Ulah lalagan je, ulah pake lahwa wala iba, ngomong make dalil dan lain sebagainya. Beuh dulur baheula kiai tolol jasa. Masya Allah, khairul umur ausatuha, pang bagusna perkara mah nu tengah sebeneran Golkar nomor 2. Eta kiai pang bego-begona talah wala iba teu karasa ku nya dicabut ku Gusti Allah, santrina balik mingguanana eueuh ilmu tinggal ilmu. Lantaran alladzina takhadzu dinahum lahwa wala iba. Dipake jang kedudukan jeung kemuliaan dunia. Hayang boga motor, hayang boga mobil, dipakelah dalil Al-Qur'an merebet bae. Lahwa wala iba. Lain hayang kalem ku Allah, hayang kalem ku masyarakat. Rasakeun ku sia bego sia. Begona mati aing tuh. Aduh, cek Golkar geus atuh kiai geus karasa. Leuwih karasa. Geus atuh kiai ke minggu hareup bae minggu hareup. Moal balik kredit aing mah sakaligus mah. Tapi loba kiai anu haju tobat ku ari ka kula alhamdulillah aya sebener kiai dirasakeun ku kula cenah baheula engke-engke jeung partai. Ternyata jadi itu nama niatna kula ikhlas. Coba sekali deh. Coba sekali deh. Dia ikhlas. Sod ikhlas. Apanya ikhlas kos kitu? Dia ikhlas lillahi ta'ala ala sabilil haq, ala sabilillah. Liilai kalimatillah eta ngaranna ikhlas. Aya kiai keur waktu engke-engkean di partai yang naon? Kalau bawa omong kiai lah pokona. Cenah ikhlas. Ikhlas kula bae cek nya teh. Ajo biasa eureun gara-gara teh dibere mobil cek nya. Tuh. Sia ikhlas tinggal ikhlas. Nu mantak eureun wassalam. Kiai anu ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba. Tokoh agama anu ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba. Ketua masyarakat, ketua kelompok kasepuhan anu ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba anggeus. Kiai tama kafir di ditu nage. Haramahum 'alal kafirin alladzina ittakhadzu. Kafir geus jelas ieu semi. Naik mobil urang bana semi geus teu ngeunaheun dasa. Dikencengkeun ngagerdeg dilalaunkeun teu ka udag semi ngaranna. Nah ieu kiai ge semi ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba. Ngajadikeun agamana sebagai lalagaan, heureuyan, main-mainan.
hanya dijadikan jembatan, jangan naikkan dirina, jangan naikkan organisasi, jangan naikkan partai. Demi partai agama jadi lelecehan, demi organisasi agama jadi lelecehan, demi dirina hayang naik di satu kedudukan kursi jeung sajabana. Ieu ittakhadhu dinahum lahwa wa laiba. Ulah di akhirat, di dunia na keneh lamun teu tobat deuleuh. Pesantren sabaraha tingkat kosong dijadikeun peternakan. Yo, cenah pesantren itu mah ditingkatkeun. Ya, yayasan tah mah lain ka Allah ka jurig. Emang ulah ge teu nanaon urusan ilmiah. Ketika deuk ka Allah tetap tinggalkeun dunia Allah itu. Lamun masih kene campur jeung dunia, ngocai di neraka. Agama ulah pake lelecehan. Kula mah inget bae ka surah-surah guru. Ketika guru ngomongkeun aya sholawatan make gambusan, mendingan orkesan ceknya daripada sholawatan. Leuwih jahatan sholawatan pakai keliningan, leuwih jahat sholawatan make alatul lawi dibandingkeun jeung orkes. Geus puguh tamah jelema memandang neraka aya sholawatan. Deuk kumaha? Da ieu urang teh kos kara itu teh ittakhadhu dinahum lahwa wa laiba, hayang luhur diri supaya boga kedudukan, hayang mantap diri supaya boga kemuliaan. Agama pakai lelecehan, ittakhadhu dinahum lahwa wa laiba. Contoh lain lalagan, Allah ngajelaskeun. Tambah deui wa gharrathumul hayatud dunya. Jeung dunia kehidupan dunia papayas dunia teh nipu ka dirina sehingga manehanana ngurusan dunia poho ka agama teh dijieun jembatan jang dunia sehingga bunga ketika boga dunia boga motor digosokan geus teu berani berjamaah, mobil dikumbah sakitu deukeut ka masjid manehanana deukeut ka mushola tetep bae nyana teh diundang ku adzan jeung iqomah mah teu berani endahan mobil baca gorot hayatud dunya. Cek katipu ku dunia nyana endahan ngumbah motor, endahan ngumbah mobil, tidinya aya dilaksanakeun salat, endahan nyetel lagu manehanana gonjreng minuan kesenangan celi jeung mata wa gerot hayahumul hayatud dunya. Geus sungguh kafir mah jelas antinya nama ka urang. Ieu urang nurutannya na semi-semian jahannam bakal. Lain lalagan fal yauma nansahum kama nasul liqa yaumihim hadza. Waktu di dunia manehanana teh sepak-sepakan sikut-sikutan. Nu penting mah menang dunia katipu manehanana ku dunia teh nyaho ieu adi teh nyaho ieu kakak teh nyaho ieu abah teh nyaho ieu mamang teh nyaho ieu babaturan. Nu penting sikut kanan sikut kiri sepak hareup sepak tukang asal ngawujud dunia. Geus puguh di partai mah tidak ada lawan yang sejati, kawan yang sejati. Selamanya adalah lawan yang sejati. Tidak akan ditemukan di partai kawan sejati. Yang ada adalah lawan sejati, musuh sejati. Eta konsep partai. Dek terus ya di partai jahanam. Nah sebabnya katipu ku dunia. Ya kos gitu cenah negara sanu nyekel robah ku sia niat ta ikhlas lillahi taala make shod ikhlas. Shod ikhlas. Coba nu kenceng shod. Kok bau pae shodna. Kubur ku sia habak. Tuh wa gharrathumul hayatud dunya teu karasa ku urang teh katipu ku dunia. Masya Allah, hanya sebuah dunia papayas dunia nu isuk page bakal ditinggalkeun ku urang anu maha bako ku urang.